Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukudrot jeung izin Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran. Datang rahmat jeung pitulung mantena sabab urang sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai miwa santri, hormateun sim kuring buruaneun pikeun sim kuring, ais pangampih pupuhu lembur dikawin Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudah. Saban-saban jalma tinangtu boga tujuan. Lamun ibu barang dahar artina lapang. Lamun ibu sare artina tuluh. Lamun jelema dagang artina hayang untung. Mun jelema tani artina hayang hasil. Mun lewas ka rumah sakit artina hayang cageut. Ta eta tujuan hirup. Ayeuna ibu ngarariung di tempat di judulan pangaosan. Sabenerna ai pangaosan tujuanana hayang naon? Nya cek bibir mah hayang menang ilmu, ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu, simkuring namanya tos ngobrol sareng tokoh agama di ieu tempat. Ternyata di dia teh haneuteun ku agama tapi raku ustad di dieu teh ngelmuan ka ibu. Da ibu teh geus boga ilmu. Bu, aing ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Bu, aing pendit ku harta dosa. Geus nyahoeun. Bu, popolotot ka salaki dosa. Mukakeun kagorengan batur dosa. Panasan ku milik batur dosa. Geuleuh cua ngewa ka sasama hirup dosa. Tuh eta ilmu kuat geus pepek ngan naha atuh teu eureun-eureun. Jadi lamun deuk disimpulkeun teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe eta ilmu. Teu saban-saban jalma nyaho kana agama tapi teu apal cara migawe agama. Matak sakapeung loba kajadian caricing dina agama tapi gurger wae pasea wae jeung anu beragama gerateangan agama nu mana nu nitah urang kudu pasea. Loba jalma nu hayang boga harta tapi teu apal cara migawe saenggeus boga harta. Matak teu saeutik kajadian geus boga harta sombong jeung penditna nataku. Teu sakabeh jelema boga ilmu apal cara migawe ilmu. Matak nu mahal teh hampura lain ilmuna tapi tah apal jalan keur migawe. Pan ibu ge arapal subhanallah, ari subhanallah teh ilmu ngan cicing samet nasirah diucapkeun dina bibir. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Nah ngajamin jalma nu ngomong subhanallah hatena bersih. Kalau ba kajadian dina bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Dina bibir subhanallah batur meuli tanah seeta ngadon muntaber. Dina bibir subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge kapanasan sarua meuli ngan pedah-bedana nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da cenah kongkorong tina lajada. Artina sirah jeung bibir mah bener subhanallah ngan teu keuna kana hatena. Padahal makna tina subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Lamun dina bibir ngomongkeun maha suci Gusti Allah, kudu era da anu diomongkeun teh maha suci Allah. Nah hate kotor dikukut.
matak subhanallah teh kudu geus manjing jeung dirina geuleuh ulah aya ngewa ulah aya panas ulah aya geuleuh ka batur ulah aya ngupat simuat batur tong aya pendit tong aya tah subhanallah teh ngawujud dina bentukna ngacirim dina diri nu sabenerna weh ceuk sirah jeung ceuk biwir kabeh ge bisa nyebutkeun alhamdulillah. Ari alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Gusti tapi teu sakabeh jelema ngomong alhamdulillah bakal bebas tina panyakit ria. Padahal kabeh puji anu Allah naon hakna mah jeung hayang dipuji batur da eueuh hak urang. Pan kadang-kadang mah deuk tahajud ge tahajudna acan dipuji mah hayang matak nyarieun status OTW tahajud bubar tahajud isukna teh lain usaha ngadon cicing hareupeun imah dah hayang aya nu nanya kunaon jiga nu tunjuh beletuk we tahajud penting padahal alhamdulillah dibacakeun tapi naha ria dikukut wae berarti alhamdulillah teu matang ngarobah dirina. Kadua alhamdulillah teh alat keur syukur boga sawah alhamdulillah boga imah alhamdulillah budak kasakolakeun alhamdulillah duit boga alhamdulillah baju gonta ganti alhamdulillah dahar 3 kali nya eta mah karek ngomong buktikeun alhamdulillah dina gawe boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah boga duit alhamdulillah berarti sadar urang teh jelema aya tugas jelema aya mah mere lain dibere tapi naha kanyataan alhamdulillah dina bibir tapi nu beunghar mareunang BLT. Ieu keprok artina ieu teh nu teu kabarere ieu. Apan alhamdulillah teh alat bersyukur. Lamun bener jelema deuk bersyukur ku hartana, maka toong yatim pek bere, miskin pek bantu, nu susah pek alang, nu bingung geura tulung. Tugas nu beunghar mah da eta. Kudu mere lain dibere. Ieu mah nu beunghar menang BLT ngadedempes. Kuduna sadar diri kade geus ieu teh ujian hirup lain harta urang lain milik urang sabab loba keneh jalma miskin jeung yatim barutuh ku harta anu ngan sakitu-kituna mun nu beunghar meunang sadar diri datang ka RT hampura moal ditampa ieu BLT era imah boga sawah boga duit boga teu susah-susah sedengkeun nu miskin tuh nu fakir teu kabagian bikeun duit ieu kasih fakir bikeun duit ieu kasih miskin tah kakara alhamdulillah ngawujud dina awakna. Tapi da sanajan keprok oge da eueuh badak tina alhamdulillah teh penafsiranana kana gawe gerasa alhamdulillah dina gawe heuh narimakeun lain deuk narimakeun harta wungkul awak ibu ge kudu bisa ditarimakeun sabab pangmahal-mahalna manusia pangmahal-mahalna darajat iwati sehat duit boga panon teu neuleuh capek selok aralus tapi suku potong keur naon anting badam sagede kieu ngan celina rapet jeung pipi awak ibu teh mahal boga duit 10 juta hayang ibu oh yo dan syaratna didagor panon dicokil hiji tah matak alhamdulillah teh kudu ngawujud dina awak ternyata tina alhamdulillah teh narimakeun kana pamere Allah taala da alhamdulillah mah alat media ngomong pikeun syukur ka Gusti boga panon jeung panempona boga ceuli jeung pangdengena boga hate jeung kahayangna boga sirah jeung elmuna boga bibir jeung ngomongna boga suku jeung lengkahna tuh geuning Allah mah komplit mikeun ka manusia teh matak keur jelema nu bersyukur ulah wa kamikiran gedong ulah wa kamikiran sawah ulah wa kamikiran mobil naon sababna tah pikiran mah lamun ibu saminggu teu dahar lapar ngaranna tuh ku bisa dahar weh geus alhamdulillah gedong boga, sawah boga, mobil aya, ngan peleba dahar ongkek wae. Mata rek bersyukur mah ulah wa kamikiran sawah, ulah wa kamikiran gedong, ulah wa kamikiran jabatan, ulah wa kamikiran mobil. Pikiran mah eta we nu dahar kurang lamun ibu saminggu teu dahar lapar ngaranna. Mata kontek bersyukur tinu leutik heula kakara nu gede datang. Ieu mah nu gede di arep-arep nu leutik poho syukurna artina kupul.
awak ibu kejar sok deuk syukur mah panon tong dipake popolotot ceuli tong resep gosip bibir tong sok ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate tong sok boga ngeulik ka batur tah syukur dina gawe teh eta kajeun haben alhamdulillah tapi bibir poporongos panon neuleuh wae kasalahan batur kana gosip bareureuk dumdak dendek eta mah keur ngapalkeun alhamdulillah well bari maranehanana begitu sok kerasok narimakeun sabab nu disebut syukur teh narima kana kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bener? Nya lamun ibu hayang kaasupkeun jelema anu bersyukur wayahna isuk aya kaamek tong janji molotot aya beja ti tetangga tong gampang percaya kana gosip tulah dudak dek-dek naha Allah ngancam jelema nu kufur teh dibere siksa anu peurih boro-boro akhirat di dunya ge da peurih panon papolotot bere belek teu bisa molototan deui bibir loba ngocomrot ngomongkeun batur dibere bengo pan bingung ngawangkong jeung nu bengo mah capek ceuli loba ngagosip ngadengeun gosip bere budeg cobaan ibu ngawangkong jeung nu budeg capek kadenge tos jadi eta teh siksaan nu kalintang peurih komo akhirat maka jelema nu boga alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah posisi kedua kabeh ge pujieun kabeh ge pujieun kade ieu rada hese batur nyieun salah pujieun batur pendiem pujieun nutara pangaosan pujieun nutara ka masjid pujieun lamun saban manusia geus bisa ngalarapkeun alhamdulillah dina wujud moal bisa ngahina batur da kabeh ge pujian unggul tahun 2030 jeung Bapak Presiden bakal terjadi kekurangan pangan sa Indonesia ai kekurangan pangan teh artinya kekurangan beas sabab taneuhna geus dijualan ka Cina bisa jadi Subang oge matak saban kuring ka dieu baheula mah tahun 2000-an datang ka Subang balik teh sok mawa beas saeus tahun 2004 ka dieu ini ka Subang mau dibikeun teh kadu berarti beas geus robah jadi kadu lain hayang ieu mah sakadar ngabejaan cek presiden diumumkeun 2030 Indonesia bakal kekurangan pangan tah di ayeuna ibu kudu loba muji naon muji dadahareun di ayeuna ibu sanajan geus kolot geuwat cacagan sampeu tangkalna pelakeun di sisi gawir pelakeun hareupeun buruan bisi engke bener 2030 beas eueuh sampeu eta nu bakal nelaan ibu kaharti nya nempo deui ibu teh aya huwi tekan ke ibu hui gerap pelakeun di sawah engke leungit beas nu aya eta hui keun we sugan hitut bareng atuh jadi saban-saban manusia kudu geus bisa muji kana saantero alam nu diciptakeun ku Allah aya makhluk hinaeun da eueuh aya makhluk hinaeun eueuh anjing adalah sato nu najis ku ibu nepi ka anjing sok dipalengpeng sabab hiji sieun antel kana gamis ibu anu mahal kadua sieun ungah ka imah lantaran boga najis nepi ka umat Islam teh geuleuh we anu ngaran anjing lamun dibawa alam hakikat urang geuleuh ka anjing tapi sabenerna urang jeung anjing sakapeung mah darajatna luhur keneh anjing katimbang urang palebah mana derajatna luhur lamun dibuka najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur padahal anjing teh makhluk hina anjing teh boga najis mugolado tapi tetap bisa dikumah ku 7 kali make taneuh manusia makhluk nu mulia tapi hampura mun geus ngagogoreng batur nganyerikeun batur kadenge kun digogorengna nyerina nepi ka kiamat can tantu aya cai nu bisa nyeuseukna lain we jaga bibir
lain well di dia bari ungek bari ngarti isu ngomongkeun urang eta ustadna teh kuat kitu ngomongna teh aduh da ngaji nu kieu mah teh luhur-luhur bae tina alhamdulillah teh kakorek bener bagong Allah nyiptakeun bagong dina Quran diharamkeun daging bagong heuh umat Islam tara ngadahar daging bagong tara da Allah nyiptakeun doma matak daripada ngadahar daging bagong dan doma ge sarua atuh gede nama jeung bagong matak mending we daging doma Allah ge nyiptakeun orai maka Allah nyiptakeun belut ceuk Allah orai teh teu meunang maka belut dimeunangkeun sarua panjangna sarua leueurna mending we milih belut Allah ge nyiptakeun gajah Allah ge nyiptakeun muning daripada ngadahar daging gajah mending ngadahar daging muning ternyata dua rupa nu pake nguji manusia halal jeung haram makhluk wae diciptakeun mana nu haram mana nu halal kabeh sepakat bagong teh adalah haram tara ngadahar tara naha haram tapi kade nu diharamkeun ku Allah bagong ngaranna tapi naha sifat sok aya di manusia ngadulungsung mun ceuk salakina mah teu ridho bapa mah lamun bujur mamah bujal mamah katempo ku lalaki saja ulah atau senam teh ulah di sisi jalan sabab baju monoyot kaluhur you can see bujal ka ciri bujur bapak teh teu ridho kumaha jawabna nah da geus alus mah awak keur sia keneh nyuluduk kajeun dicare ku salaki nyuluduk we melaan nafsuna melaan kahayangna ari nu sok nyuluduk teh sifat saha ibu nya teu masa urang menyebut bagong ka ibu kan ibu nu ngomong nu nyuluduk teh sifat sumuh padahal daging bagong haram tara ngadahar daging bagong da teu meunang ngan kade sifat bagong sakabeung ayana awak we nu beunghar sidik yatim loba miskin naker nu jongkok teu boga imah cing deuleu atuh pan ku Allah dititipan harta teh harta ti Allah awak urang nu Allah yatim nu Allah miskin nu Allah kan sebatas urang mah jembatan supaya itu katulungan ku harta urang bari hartana ge nu Allah cing atuh tulungan nareuleu garasa nu baleung harta lain peureum wae banyak tak kuring malebar ladang usaha laat leet ke sangoprot keheulaan yatim keheulaan miskin keheulaan jompo tah teangan sifat sato nu sarakah naon teh nu sarakah aduh lebih karaos ieu nyebut monyet bari nu beungeut urang asa teh kira-kira nyebut monyet bari lalajo beungeut urang cing nyebut monyet teh ka diri sorangan saha ibu monyet sabab monyet ku Allah diciptakeun sarakahna piak dikarep naon bedana lamun nu beunghar mung zakat mung sodako harta loba tapi teu manfaat di akhirat geura lalajoan monyet asongan cau sasikat digegeuweung ku sorangan asongan deui sasikat diceklang ku leungeun kenca asongan deui sasikat diceklang ku suku katuhu asongan deui sasikat diceklang ku suku kenca ternyata sato teh bisa jadi eunteuh keur kahirupan manusia paingan aya-aya Quran kirodatan khasyin engke di akhirat bakal aya jelema beungeutna seperti monyet bahkan lebih hancur batan monyet lebih rugi batan monyet masyarakat wajar teu boga akal tapi manusia sarakah di mana letak akal jeung pikiranana wah ku ceramah kieu mah nyantungnya leuweung ditungguan ku bagong da bagong ngarusak leuweung ditungguan ku monyet monyet ngarusak leuweung ditungguan ku orai orai ngarusak leuweung tapi orai diala monyet diala bagong dibedilan akhirna leuweung kosong tina sasatoan datanglah manusia ternyata leuweung gundul jadi beak longsor terjadi di mana-mana gempa terjadi di mana-mana banjir terjadi di mana-mana halodo panjang terjadi deuk nuding bagong lain tong nuding bagong tapi bongan manusana wujudna manusia tapi sifat-sifat bagong matak lamun aya pejabat nu ngarusak leuweung bagong
koprok ayo kalau mah ngomong gitu pas nu wani wae manehna teh provokator. Ya cek goreng ge pujian kabeh. Bener Bu. Doma jalu jeung doma bikang. Nu miara pasti hayang anakan. Jang cekelan bikangna kumaneh. Jaluna diseretkeun ku bapak. Dekul eta doma nyieun anak hareupeun umum. Teu eraeun eta doma. Nah teu eraeun boga rasa, boga nafsu, ngan doma teu boga pikir. Nu paling aneh jelema lalajo doma. Doma lalajo jelema. Artina doma mah teu kepo, sugan naon eta hargungan henteu ceuk doma. Doma nyieun anak hareupeun umum daekeun. Poe ayeuna hampura Pak. Paingan terjadi penyakit ain. Penyakit ain teh penyakit gegetret. Anu di Indonesia can aya ubarna. Ubarna ge bisa jadi Cina, Singapura, jeung Jepang. Di Indonesia mah ain can aya obatna. Naon penyebabna eta? Bongan manusia tanpa pernikahan tapi warani nyieun anak. Naon beda jeung babengok doma. Paingan atuh laut bahe caina. Paingan atuh angin datang gelebung disebut puting beliungna. Paingan gunung-gunung lalongsorna. Bandungan poe ayeuna loba jelema nu geus teu era karek sebatas bobogohan tapi geus sanggup ngajalankeun perkara jiga geus rumah tangga. Urang mah lain tanpa data, osok wisata kieu-kieu. Ini ka laut nguriling jam 11 peuting aya batu-batu badag di tukang teh aduh keur silih lahun osok ngageureurkeun tara dah teh mah hayang nurutan. Tekeung itu laut lamun bahe, tekeung lamun gunung bitung, tekeung lamun tanah hancur, tekeung lamun gunung ngabeledug, tekeung lamun kiamat terjadi dina poe harita. Mata urang perlu wawuh kana agama teh sangkan urang keung teu nantang Allah taala. Samartos. Mempeng di dieu aya budak ABG ibu. Omat keneh. Mun dibawa ku lalaki ari can dikawin mah leuwih hade montong. Tuh, jeung si diharewosan pan budak. Kade saya cenah bebongok maneh. Aya cek nu hiji teh maneh nu pernah. Inungna ulah bangga peda budak dibawa ulin. Ieu mah alhamdulillah cenah pun anak mah di Pangandaran 2 mingon. Sing teh naon ibu ulin jeung kabogohna lain alhamdulillah ibu reuneuh. Urang balik gerayu kana pendidikan kolot baheula nepi ka kolot teh sieun ku bahasa pamali. Nyai ulah loba ulin jeung lalaki bisi pacampur getih. Inget teu bahasa eta? Ayeuna mah kaharti pacampur getih teh Pak. Pacampur abang ibu jeung si pebengok eta. Akhirna nolol deui getih baru. Mun deuk kaluar ti imah kolot baheula nyai tong kaluar ti imah sieun sanekala sieuneun kolot baheula mah ku sanekala nyirekem jeung indung jeung bapa matak jarang kolot baheula make jeung aya hamil duluan. Nah budak ayeuna sakola meunang modalan bari luhur kolot teh lu atlet kesa ngoprot disakolahkeun teh ngarah boga ilmu sia teh keneh. Tapi tarang ngadenge papagah kolot nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala madon ngalawan dah mama kadiekeun sanekalan ditonyok ku aing ayeuna. Akhirna poe ayeuna loba kajadian orok dina susukan, orok dina kerese, orok na wadah runtah. Naon eta penyebabna? Pergaulan terlalu bebas. Bandungan domba nyieun anak hareupeun umum sanggup jeung wani wajar teu boga akal. Manusia mah ulah da boga akal. Hartos. Geunahnya ceramah teh seletit kana hate teh. Eta teh alhamdulillah karek sakitu. Sabab tina alhamdulillah teh ibu teh kudu sadar awak ibu teh kanikmatan gede. Matak gunakeun atuh cocok jeung kahayangna Gusti. Cek ibu teh urang mah moal ngagugu maneh ku Ustaz. Bae.
kuring mah tong digugu, ajengan nu aya di tempat ieu tong digugu, ustad nu di dieu ge tong digugu. Pek gugu ka hayang ibu, ngan engke Allah bakal ngeureunkeun. Nu papolotot bere belek pan eureun polotot. Anu sok nyarekan batur bere bibirna bengo, aduh. Nyata leungeun teh sok kuprat kepret jeung tujang tajong tutujuk anu sejen bere kempreng, aduh sok pikir geus pelek bengo tuluy kempreng deui kasampurna pisan. Bere kempreng. Nyata sukuna sok tujang tajong, alah bere cabut ku Allah tanagana lumpuh ngaranna, kabayang teu ku ibu, nya bengo nya kempreng nya lumpuh. Eureun manusia tina doraka. Matak siksaan teh sebenarnya lain akhirat teh dunia ge bakal terjadi. Kartos ya. Tuh, alhamdulillah. Matak lamun urang bener-bener jadi jelema nu bersyukur ka Allah taala. Tong wa kamikiran harta. Awak urang manfaatkeun dina jalan Allah taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran nu sangsara sabar nu beunghar syukur. Tuh jadi jelema beunghar syukur kokot tetengan bisi batur teu dahar, bisi batur teu boga imah, bisi yatim teu sakola datang ka dieu ceuk nu beunghar teh jang di mana sakola di SMP anu di mana biaya eueuh nu ngabiayaan di mana saragam bujang-bujang disamet ayeuna maneh tak ieu bapa maneh nu beunghar ngangkat derajat yatim, isuk yatim moal dibuli, isuk yatim moal dihina, isuk yatim moal dicaci. Nah bapa angkatna adalah bos aspal. Keren. Kumaha we bapak aing? Saha teh bapak aing? Lain bapak aing mah bapak ibu mah Aep jeung Udin. Jadi bapak aing teh Aep urut salaki anak mah yang curhat ka urang da moal teh dikawin ku urang. Jadi Aep teh urut salaki leg-leg ku ceuk tompo bapak aing si Egi teh urang Bogor yatim cokot ku bapak aing sakolakeun nepi ka ayeuna dicokot deui ku Om Jen Bupati Purwakarta dibere geral Satpol PP. Tugasna teh mamawa kohkol we. Di dieu aya TNI, di dieu aya polisi, sanggup teu ngaheureuan si Egi moal sanggup. Naha nu ditempo lain si Egina tapi nu ditempo adalah gubernurna. Bener kok? Sok ibu wani-wani macilid si Egi gubernur datang ke ibu. Lamun gubernur geus bisa nyapalakeun budak yatim tinggal bupati. Bapak gubernur heuh bapak aing nyakolakeun budak yatim aya kana 100 jelema atuh bupati mah tong loba 20 urang asup ka sakola. Ibu guru, bapak guru, ieu barudak yatim piatu. Ieu bapak angkatna seorang bupati. Guruna moal nyiwit, dodaturanana moal ngabuli. Naha bapak angkatna seorang bupati. Tinggal camat. Kalem kades sakedeung deui. Cek Pak Camat teh heueuh urang oge deuk nyakolakeun budak yatim atuh pangkat camat mah tong loba 5 bupati 20 padeni 100 sedengkeun camat mah 5 sakolakeun ku Pak Camat yatim moal dibuli moal dihina moal dicaci moal dimaki bapak angkatna seorang camat tinggal kades. Ceuk kades teh urang oge sarua boga anak ngan dua-duana tapi hayang namahan jumlah daripada teu boga anak wae geus teu nyotong berpikir proses teu boga anak ngan ceuk hate hayang boga anak 4 ternyata ku Allah dibere 2 nu 2 gerateangan yatim piatu tah Pak Kades mah atuh 2 tinggal ustad. Nah jadi kababan kabeh ieu mah. Cek Pak Ustad teh abdi ge arek sabari cicing teh tan akang mah hiji we pek geus kawin parantos boga budak acan samemeh neneangan budak nu urang gerateangan budak nu diciptakeun ku Allah yatim piatu angkat derajatna jadi budak urang budak yatim moal dibuli bapak angkatna seorang ustad tinggal nu ngomongna
we. Ieu mah moal bisa kasaingan ku gubernur mah. Gubernur nyakolakeun 100 yatim, bupati 20, camat 5, kades 2, ustad di hiji. Tah 500 orang disakolakeun. Tepuk tangan teu naon. Cek ibu teh tanya, nah atuh nepi ka loba teuing ngelehkeun gubernur, ngaranna ge ngalamun. Bebas dek 2000 siji oge. Lepan KBG dalam rangka keur ngalamun, dalamun urang geus ngalaman mah moal aya yatim hareupeun Indomaret, moal aya yatim jadi pengamen, moal aya yatim jadi naon tadi bukna tadi silver-silveran, moal aya yatim teu pararuguh, moal aya yatim puak pauk cau, moal Pak lamun bener-bener umat Islam ngarti dalil infak dalil sodako tinggal buktikeun hareupeun Allah yatim angkat darajatna eta nu bakal maturan urang di akhirat nu sabener lain wel eudeuh moal eudeuh di dieu palebah balik mah usalaki ditanya menang naon dia ceramah kieu Pak pan di urang teh budak yatim tuluy cek ustad tadi mah urang sakolakeun yeuh ku urang eta cek salaki ibu haram jadah kos nu gelo matak bersyukur teh geuning gawe Pak nusa nu miskin sabar nu miskin sabar nu beunghar bager maot we sabab jasa jelema miskin mah gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana nyieun kuburan aya nu maot pangheulana nganterkeun si miskin aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin aya nu maot pangheulana cicing di imah nu maot si miskin mantap lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar tuluy pedit cing nu miskin teh kali-kali dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur mata kula coba-coba goreng ka batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon pedah pun lanceuk jadi bos aspal tuluy beunghar tuluy urang amek eta mah panas ngarang pedah bapak TNI meuli mobil anyar tuluy keheul tuluy amek eta mah sirik ngaranna jelema nu panas jeung nu sirik milik can datang rezeki dan datang panyakit mah geus asup kana jantung nya sangsara nyari riwit batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli sawah muntaber batur meuli mobil ka rumah sakit batur nyeun pila modar harita keneh capek ngukut penyakit sirik jeung panas ku milik batur padahal mah da nu beunghar tugasna lain sebatas salat nu beunghar tugasna lain sebatas umroh nu beunghar tugasna lain sebatas ibadah haji tapi nu beunghar mah kudu geus bisa ibadah ku hartana matak salatna lengkap tahajud mineng maca Quran katalar nu beunghar tapi pedit punten salat nu mana nu keur dibelaan ya ngadengan ceramah kieu nu beunghar moal teu ngagara rebeng jeung kana teh sudi aing ngulem ustad kitu patut pecah paduli da urang mah teu hayang diulem ku jelema pedit nu bager ge loba keneh nu ngulem bener Bu tah engke kajawana mah geus maot gedong cicing sawah cicing mobil cicing pamajikan ge nu geulis kawanti-wanti endah ka bina bapak maot dieu dongeng we teh abdi jeung Pak Ustad nu aya di dieu tilu cenah cep anu bakal nganterkeun urang ka akhirat teh cing teh naon wae bah eta teh kahiji cenah kadang ka anak jeung pamajikan kadua harta katilu ama tah harta jeung anak pamajikan man cenah cep geus dikubur teh barali dianterkeun ku pasaran dianterkeun ku Fortuner nah da Fortuner teh milu asup barali anak pamajikan sarua bali malahan aya pamajikan teh geuning nepi ka curi luhur kuburan leuwih hade tong dikubur teh teh pamajikan gede wadul teh nepi ka salakina maot teh nyebutkeun cicing ulah bakal dikubur sono keneh si gede wadul sia loh Pak Kades ai Pak Kades nyaahan teuing ka warga teh ulah kitu geulis anguran istighfar terlalu lebay Pak Kades mapatahan jelema nu hayang dikubur
kurang di pepatahan tidak istighfar datang nana gerhana keur cacarawokan ibu leuwih ade milu dikubur jeung bapak dijajak ku aing bebokongna jor deuk milu kecro geblus ka jero kubur ruang cing teh oi di ruang da moal teu ose-osehan deui ya tunang ternyata mental gede wadulna teh geus aya tahlil sapoe 3 poe 7 poe 40 natus Bandungan perubahan sifat geus natus eta awewe nu rek milu buuk dibeureman deui buntu dibehel deui beungeut digluang-gluwing deui erok diponokan deui cumentil ge deudeuyeun nu rek milu beger deui eta anak pemajikan ternyata urang maot wadul milu harta cicing ternyata di ditu teh urang geus 7 lengkah manusia barali datang malaikat rek mempertanggungjawabkeun kahirupan nu sabenerna teh mimiti ditanya saha pangeran anjeun saha nabi anjeun naon agama anjeun maka ditanya tentang harta di mana harta dipake naon rek naon jawaban bener sarengkeun jelema pedit keur nu pedit teu naon jawaban keur nu bager mah ibu yatim katulung miskin kabela ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon tenang Pak heheotan we urang nagog yatim nagog miskin Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolakeun jisim abdi hartana dipake mantuan abdi hartana dipake nyieun imah abdi hartana dipake nulungan abdi jawaban malaikat bener anjeun saksina nya pan abdi nu sok ditulunganana ngemplong Pak lamun harta geus dibagikeun ka sasama ngan lamun nu pedit hampura nu miskin nu bakal ngadagor babatok di mana harta dipake naon jawabanana dianggap fakir miskin Gusti nolol fakir miskin wadul Gusti mata kurang nginjem ka Mang Emok ge si eta nu tara nulunganana waduh didagor ternyata poe ayeuna urang nulungan fakir miskin di akhirat mah fakir miskin nu bakal nulungan urang ama bener mata kubar ti dieu teh wayahna nu pedih teh cing atuh kudu peka lain kalaka anger teh sakedeung deui deuk Ramadan bapak mah ibu mah deuk Ramadan teh nu dipikiran teh baju anu mahal kongkorong dek diganti nu miskin mah boro-boro mikiran baju jeung kongkorong mikiran keur buka jeung keur sahur ge jangar datang nu baleunghar bere sabaraha anjeun dahar dina sabulan sakarung sabaraha deungeuna 20 2 dikali 3 600 bere bea sakarung salamet si itu puasana dikocorkeun ladang puasa kanu beungharna tah eta anu bakal jadi ganjaran nu sabenerna aya eueuh nu kitu lain amin amin teh cek urang oge sedangkeun Nabi Muhammad geus mere pangbibita jelema nu nyaah ka fakir jelema nu nyaah ka miskin maka kayak di akhirat bakal ibarat suruh jeung jajangkung babarengan jeung diri kami saha nu teu nikmat cicing bareng jeung Nabi tinggal syaratna hiji pikanya ah fakir pikanya ah ka miskin Engko koprok cek urang ge eta teh ku koprok teh ku eueuh. Bener Bu? Teuing da urang teh bisa nerangkeun nu luhur nu kitu we. Tina alhamdulillah we teh tamat. Bae nya Bu. Atuh cenah ustadna mah kitu cenah saragamna. Bisi aya nu nanya nah cenah ustadna mah saragamna kitu da batur mah diudeng digamis di sorban bae da batut itu ge lembaga kepolisian aya nu tara make saragam saha intel anggap we ge intelna ustad jadi eta intel bapak polisi pakai seragam kaciri teuing polisina tapi ku intel mah penjahat ge pan teu wawuheun nya kadang-kadang jadi tukang es cendol polisi teh padahal mah intel keur lalaju ibu teh anggap we ieu teh di saragam kebesaran ustad atau anggap we intel ustad tapi ibu sing ngareupan ku alhamdulillah pan pujieun hirup
keun we da eta mah bajuna da eta mah calanana urusan hate mah sarua sahadat sarua zakat sarua saum sarua salat sarua kiblat sarua nabi ge sarua mata gerak eureun umat Islam teh pasiang ngeunaan baju penting ge henteu da engke baju nu aslina mah boe warna bodas ieu mah populasi ya seragam itu tuh hejo pucuk cau engke mah maot mah da malayeun eta boe lagi anger we DKM nu berlaku anu 200 salawe nu di masjid sameter leuwih matak saragamkeun mah yeuh lain bajuna eusi hate dan nu bawa di akhirat mah adalah saragam lagi bodas sing bodas eusi hate bener Bu pernah atuh ustaz mah beda jeung batur henteu teu beda ukur baju nu beda hate mah sarua udah mamah yang belum ceramah nanu bari curhat mamah dedeh belum dan mamah dedeh mah metodena ceramah na bari curhat mamah dan aa curhat dong iya dong mah corot abi mah nyaburutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dedeh insyaallah cek mamah dedeh teh datang ke RT nyieun BPJS tuluy sopak ku bongok etana mama ngulun ceramah teh aya nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof sapinah jurumiyah suram topek tijan mantek ma'ani bayan ngaran kitab teh Ustad Adi Hidayah mama hayang nu bisa sholawatan osok sholawatan ahli sholawatan Kiai Haji Salimul Apip mama hayang nu nerangkeun tentang karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin di Sumedang mama hayang nu jiga ojek online urang bebas mama hayang anu penek leutik bawel Ustad di Pangandaran mama hayang anu pinter ilmu sejarah Gus Muapik anu kamari ku gubernur di Ulum mama hayang anu lentong geger kalong lentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya pada hari ini bisa hadir di sini ya Cicing kerja di AA. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ibu senang tapi mohon maaf ya AA yang kurang senang. Geus kalolot kieu. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang ya. Punya lagu jagalah hati, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati. Aduh bahagia jagalah hati tong cengir atuh makanya ngeurepan agim cengir jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera ilahi mohon maaf ya salah panggung ternyata ini bukan panggung tapi ini panggung Nana jadi mohon pamit karunya kapanitia kudu ngamplop kaduaan jadi mohon pamit assalamualaikum balik ya agim tekan itu kayak mah nana deh mama ngulung ceramana hayang nu bari nyanyi loba urang Sunda ge darso ge dakwah ku nyanyi make jeung aya judul lagu Amparan Sajadah aduh nyanyi itu lagi ya Ustaz sok karaokean jadi halus suara double amplop Nembade maka kapayun cari cing bujur cari cing kudu sadar gerbang awasan begitu puncak gitu iya we kieu lalajuna Inna
sujud pasrah diri nula mokot dosa nyanggakeun sadaya coba nyampe mangga kapayu mangga kapayu dina amparan sajadah warta sanu kayaknya diri nula mokot dosa nyanggakeun anu nyawer mangga kapayu aya deui pamuntangan aya deui pangbalikan mung Allah pangeran abdi mangga dudungan alhamdulillah dudungan aya taya mah balan sakola abdi ieu mah pan urang Sunda ya. Urang Sunda mah kudu boga rasa jeung rumasa tah dibere duit teh ceuk rasa atoh nya Bu nya ibu ge pan dibere duit ku salaki atoh ceuk naon eta ceuk rasa tah ibu teh kudu boga rumasa minimal nganuhunkeun ka salaki tah ieu ge dibere duit teh atoh ceuk rasa matak abdi teh kudu boga rumasa deuk ngadoakeun sing parot milih deket rezeki akan balai jauh cocobi amin ya Allah tah eta teh doa teh khusus kanu mere atuh di dieu aya Pak Kades aya teu mere mah tong ngarep-ngarep didoakeun sok we ngadoa sorangan Pak Kades badan ramil ganti ya laguna daun kalapa aing mah kala teuneun dia di hanapeun pot soalna sieun hiber ku angin di daya Pak Kades teh dua aduh ya lagu pengalaman dirinya cicing tong meja daun kalapa nu oyang kan tembang angin si kernaon eta kawas rupana nu lawas hilang lain ke apa cara yang nuka dia mah asa teu balik sorat dina lamunan dina lamunan hari usaha teh kudu juga Cina modal leutik untung gede ayo kira-kira geus eueuh nu mere mah eureun naon ka capek-capek mun aya nu mere deui der deui ayo kira-kira ukur ngareunah ngadengi bungkulna tiga sedianya kan tuh dakwah eta dakwah meunang pek bae ngan ulah saban-saban perkara dinyanyikeun orang NU mah ibu dakwah lagi bari nyanyi mana bukti eta ibu ge arapal keneh sifat wajib Allah 20 teh gini dinyanyikeun nya baheula meunang heupe wujud kidamba empat tung dumba mbok patung dumba mbok patung dumba mbok patung dumba mbok dumba pang dumba mbok patung dumba wal aya hadroh juara nasional teh ieu nah nabu hadroh urang mah nah dahar dengan sapiring
dinyanyikan aki-aki urang Subang dakwah di masjid nyanyi eling umat muslim saya tak areosan Allah cenah asa mirip yang aki urang ayo orang berjihad salat subuh ayo red beren setengah genep maghrib menang resep dangdut pek da Melayu Indonesia makanan dangdut teh bareuki hepek matak loleh santri nepi ka sholawat ge didangdutkeun menang pek padahal sholawat aya nu jiga dangdut kan sholatul hoho salamu hoho lewas ka Bandung sholawatan jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala geblus ka Banten jadi hokoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah berbeda nada Bandung nada Subang nada Banten beda tong pasea ku cara da pagawean mah sarua sholawat kene da cara metode ngapal ibu resep sawer panganten resep bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran menang pek ngan kade bisa jadi imam tong make nada eta pak kades jadi imam da eta ku ustad geus eueuh mangkaning jamaah 60 poho hayang alus juga ustad maca Quran ternyata hebat karena sawer Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin jadi di lain pihak menang di lain pihak aya nu teu meunang mata manusia mah kudu bisa adaptasi karena kuring ge ceramah di Subang di kieu-kieu teh kunaon kabeukina sok lamun ceramah di Arab moal payung dan di Arab mah nerangkeun Quran jelema ceurik nerangkeun surga jelema hayang nerangkeun neraka jelema sieun coba di Subang nerangkeun neraka surga mantau malahan bubar tidak terada gelo ustad teh habeunna neraka surga beda karesep ekeun da urang mah lain kurang Arab heuh loh cek bapak TNI wah akang mah hayang jiga urang Arab moal bisa sabab di Arab mah tarawih bae nepi jam 3 subuh cobaan di dia tarawih jam 3 subuh jujur kades nu pageulana kabur isukna dipecat jeung DKM na imamna nah makanya dipecat heubeul teuing cenah tarawehanana lo jengker bari make tato ari jengker make tato diangkat jadi imam nu dibaca al-ikhlas sahabat nepi ka rakaat ka-12 hayang maca Anas kan poho deui pan ngaranna teu langka tukang wios kulhu deui kumaha cek ibu-ibu mangawe lajeng tarawih 23 rakaat tawa 11 rakaat jam 8 anggeus buat pada ngagabruk teu sangka cenah bener maneh nya ge awak tatoan ngimaman mah kapake tah di urang mah nu kapake teh nu tereh Ustad, Kiai, ajengan, apal Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa, pake dina taraweh, moal payung ta masjid. Cek urang ge nu pangheulana balik kades, isukna langsung nyieun perdes, tutup masjid eta. Inilah Indo. Nah, dari Indonesia mah wayangna we berbagai suku aya nya urang wajib kudu saling bersyukur aya na Indonesia. Jadi aya bapak polisi, aya TNI, aya Pak Kades. Tuh, pan caricing dina gawe. Cobaan bapak TNI jadi ustad. Mau apain? Atau kuring jadi TNI, kita perang mau teu rungkut. Batak geus we geura cicing dina tugas masih. Batak TNI jeung polisi, TNI nu boga sabta marga. Bapak polisi boga catur prasetya, disiplin tinggi, pengabdian terhadap negara, kita perang wanieu. Bapak TNI ke Papua siap, Bapak TNI ke Palestina siap. Apakah Anda siap berkorban nyawa? Siap. Coba tanya ieu, apakah Anda siap bermudi? Mata golongan rakyat mah tong make jeung polontong hayang ka Palestina deuk naon? Dur bapak-bapak rakyat wah ku aing Israel diratakeun. Sehingga boro-boro maneh init ka ditu ka Palestina tuh aya piit bediel. Des eta piit kana kitu wae. Da bagian nu kitu mah aya TNI, aya polisi, mata polisi mah wawog daweg gede sora, toong ku ibu.
polisi jeung TNI boweng gitu. Mata lamun rumah tangga jeung TNI kudu selalu siap. Gerak nyanguk siap. Gerak ke kamar siap 86. Lamun polisi sarua gitu. Gerak nyanguk dijawab ku pemajikanna teu acan. Priit ditilang gerak. Tah neng mata boga salaki mah kudu ka ustad. Ustad melentong kumitos nyamuk teu acan abi wios urang puasa we mata awak ustad jeung awak TNI jujur gede kana TNI pan ustad mah jarang dahar selalu menerimakan mun di polisi selalu siap wae gambaran di upacara saling menghargai dan menghormati aya Pak Kades aya Pak Camat aya polisi TNI bagian anak nyiapkeun bendera obarok sang kamera putih orwo hop dua poe di puskesmas lalu bapak polisi bagian ngalaporkeun ku kokon ieu deui lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun siap laksanakan jawab ku Pak Kades laksanakan teu kabayang lamun menjadi kades lebih moal teu mangawe lajeng artinya gara cicing dengan tugasna engke ustad di mana tugasna bagian ngadoa ustad mah Al-Fatihah tah ustad mah ditungtung coba antukeun geus sok coba antukeun TNI bagian ngadoa da teu kabayang jiwa patriotisme jiwa TNI, jiwa memiliki negara, hijil kalau bahkan doa, ya Allah, Al-Fatihah, mau ditonyok ku malaikat itu. Jadi dia Pak simbol Indonesia kudu saling menghormati jeung silih jaga karena sebagian masing-masing. Nah eta teh agama, bener? Dina agama sarua aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya Jamaah Tabligh ampura ulah sok paseaan tar urang jeung urang musuh lain umat Islam musuh lain sahadat musuh lain anu ingat ka Nabi musuh lain keur salat tuh musuh mah bebungok Yahudi ngadon di sarakuan teh HP nah itu barareda wajar al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan sing bersyukur urang cicing di Indonesia sehingga urang bersyukur ku menikmati alam perbedaan anu beunghar anu miskin bersyukur anu daek ka masjid aya nu tara ya bae teu kudu kabeh asup ka masjid kabeh kudu kali-kali mah aya nu ngeluhun kan boga harta anu mah ka masjid anu ka masjid deket subuh lohor asar magrib bisa ka masjid ari teh masjid teh semplak beureun keramikna pan anggar minta makan nu beunghar aya nu beunghar sibuk ku gawe boro-boro ka masjid salatna ge di mana we si eta mah pan harta mah aya di situ jadi urang ngeusian masjid itu ngabangun masjid coba lamun kieu wah bener euy di dieu mah jalma beunghar buat caradu ka masjid runtuh masjid proposal datang ku sia we manusia mah silih pikabur bener Bu bersyukur hirup teh bersyukur genah cicing di Indonesia iya jadi ustad nah Pak Kades kira sok di jubah di udeng moal anu mulem cuma cek rakyat aduh Pak Kades anyar tobat da lain takdir yo tapi sahebat-hebatnya polisi sahebat-hebatnya Pak Kades sahebat-hebatnya TNI anger Pak aya kekuatan yang tidak bisa dikalahkan saha eta pamajikan Bapak TNI Bapak polisi nembak penjahat angkat tangan sieun penjahat datang ka imah di mana ngaraku angga eual ieu nu teu sieun ku pamajikan dacan aya
Tapi bapaknya kudu bersyukur diberi ku Allah pamajikan teh bersyukur. Nah, urang teu sampurna sebagai lelaki lamun tanpa kaum ibu-ibu. Ngan kaum ibu-ibu kahayangna dimanja dan diratukan. Matak amakna, baeudna, sedilna, rujitna bersyukur Pak. Untung dipenta jeung dibaeudan ku pamajikan. Nya wajar lamun pamajikan urang baeud ka tatangga. Nya matak lamun ibu baeud ka salaki, salaki kudu bersyukur. Nah, cirina urang diaku keneh sebagai salaki. Anu sok baraeun mah asa atoh begitu. Ngan lalaki kudu bersyukur, pamajikan bawel, celemeng, baeud jeung segala kudu bersyukur. Nah, nya daek diberi nu peko. Panjang nu bawel mah ngeunah teu kudu meuli radio, teu kudu meuli TV. Toel bujurna leuwih gandeng tibatan film Korea. Ngan lalaki kudu bersyukur, kudu cicing dina tugas. Baeud pamajikan tong loba ditanya, dari ditanya mah udah nyegag, kunaon baeud ku sia. Matak bapak-bapak kudu urang kudu apal paham kana agama. Jadi lamun pamajikan buat baeud eta teh keur protes. Bapak kudu sadar aya kakurangan naon awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Kotek tak padaringan eueuh beasan, heuh sok. Kotek tak padaringan eueuh beasan, kotek tak liptik kedeut sekalan ku bili, kotek tak bedak geus dekok tengahna, kotek tak duit ukur digaletekan 10.000, baeudna pamajikan membuat lalaki sadar, oh aing nu salah, cabut duit 3 juta, bikeun kana gadongna mah. Mah, tong baeud tah aya artos, ibu langsung nangkep, lain tadi. Padahal jelema bersyukur mah teu boleh tenang. Bener teu boleh tenang. Pun lanceuk ayeuna ngayakeun santunan ka budak yatim, duitna teh sabaraha anu dibikeun lumayan we gede. Tenang dirina tenang, justru tenangna jalma teh, tenangna diri teh lamun urang geus bisa melaan batur, lamun can bisa melaan batur, jago kudu tenang. Barang dahar jadi era, make baju jadi era, boga mobil jadi era. Nah, lamun yatim can kaperhatikeun. Mata ieu judulna santunan bersyukur, santunan dan bersyukur terhadap anak yatim. Poe ayeuna sagede deui. Ya. Ampun ibu. Bari kegiatan teh modal badag kieu. Kalau ieu we teu boga duit ke barakata. Seseueurna. Jadi di tempat aduh, keborokan deui. Nu beunghar mah nu beunghar. Nu beunghar mah heuda usahana ge kompun lanceuk. Pun lanceuk mah moal aya usahana ge tina jalan goreng. Kahar teh teh. Pun lanceuk mah aduh ampun usahana tina jalan goreng dan nu geus alus mah moal di hotmi. Maka aya nu goreng teh ke rakyat mah hampura, Pak Gubernur, Pak Dedi jalan goreng. Iya mah pun lanceuk mah belenyeng nah atau jadi di lain pihak aya nu untung, di lain pihak aya nu rugi. Mata manusia mah mutualisme, saling menguntungkan. Bener. Jalan rusak teh nguntungkeun keur pun lanceuk pan bos hotmi. Nah, ini keur kuring, naon pelebah untungna, lamun loba nu hajat, atoh teh kan. Loba nu mulem, tah lamun keur ieu, loba nu hajat teh jangar kana bebatok. Jadi manusia mah geura cicing. Bener. Ada perang doa teh cek abdi ya Allah seueurkeun nu hajat, cek ieu ya Allah ulah loba teuing nu hajat, perang doa teh. Matak nu diijabah ieu. Ya, maru kuring boga dah henteu, mobil lain nu kuring, sawah lain nu kuring, imah lain nu kuring, baju ieu lain nu kuring. Lain ibu lain nu kuring. Kuring boga mobil lain nu kuring. Ayeuna diulem ka urang dieu, gebro dibere duit, pake bayar setoran mobil. Tuh geuning mobil teh poe ieu teh nu urang dieu, mata kunjung bisa numpak juk. Lain nu kuring. Isuk leos ka Tasik, ceramah bere kurang Tasik, pake meuli sawah. Tuh sawah teh lain nu kuring, nu batur. Matak di dunya mah tong diaku. Tak ieu pun lanceuk boga imah, boga sawah, boga mobil, boga nu naon. Pun lain nu anjeun. Ya, nu batur kabeh. Datang pemerintah, rakyat bayar pajak, kumpulkeun ku pemerintah, pajak dibalikeun kana hotmi, sebarkeun kana jalan, aralus jalan tina pajak rakyat. Geuning pun lanceuk beunghar teh ku rakyatnya euy. Sapikeun termasuk bapak TNI jeung polisi teh pan digajeuna teh tina pajak rakyat. Geura sok areureun untuk bayar pajak.
iwal iya udah dibayar tina pajak. Otak sang hirup mah geus lah bersyukur beres. Ya Bu. Kena hidup bersyukur ibu berasa. Ngan jelema janu lamun bisa bersyukur bakal apal hikmah kajadian. Baheula ibu hayang boga salaki teh nu kasep paribeungan. Ari jadi jeung nu petot, lebok teh nu aya. Tah narimakeun anu aya teh bersyukur. Nah Allah mau ninga kana kayang hati ibu. Ibu cantang tuh bersyukur lamun dibere kasep jeung beunghar. Nu kasep beunghar, da loba pamajikanana jadi sogaya. Nah salakina kasep beunghar. Bener. Coba jeung nu petot, eudeup sombong. Alhamdulillah salaki aing mah petot. Malahan aya katenangan hirup. Lamun ibu boga salaki kasep jeung beunghar, hiji bakal galak timur, WA bakal loba dibarisa, telat balik dicarekan. Coba jeung nu petot, deuk balikeun henteu kajeun. Malahan nu petot beger jeung batur, ibu teh jadi beban, kalak asa merdeka atuh. Juk kawin jeung itu, geus bosan aing jeung maneh. Cenah ngadengeun teh cenah apaleun bau kelek nasia. Jadi aya hikmah. Jelema sangsara bersyukur ku sangsarana teu dititah zakat, teu dititah sedekah, teu dititah barang bere. Naha teu adil Allah lamun nitah zakat anu sangsara. Naha teu boga naon-naon dititah zakat, tapi nu beunghar kakara ku Allah. Aqimus shalah wa atu zakat, geura bayar geura salat jeung geura bayar zakat. Dalil keur mana eta? Keur nu beunghar mah, keur nu miskin mah teu neurak dalil zakat. Naha teu boga. Adilnya Allah. Ye tah nu kudu zakat mah ustad. Sabab ceramah ka dieu ge pan geus sabaraha dibere. Atuh ceuk ibu teh geus we isuk deui mun ceramah tong dibayar wios. Ngan kudu umum. Son tong dibayar. Itu tuh naon teh ngaranna teh? Elektrum tong dibayar, son tong dibayar, panggung tong dibayar, abdi ge ceramah teh dibayar. Ridho lillahi ta'ala. Ieu mah rison dibayar urang henteu. Ieu teh nagara Indonesia geura tempo Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi abdi mah lain hayang dibayar, cuman hayang minta keadilan. Sabab nu disebut syukur teh nempatkeun perkara dina tempatna. Bersyukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayangna, nempatkeun perkara dina tempatna. Ibu dibere nikmat maka bersyukur kanu merena. Saha nu mere nikmat? Gusti Allah. Bener Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelema nu syukur ka kami maka ku kami bari ditambahan karunia jeung kanikmatan. Tapi jelema nu kufur ka kami ingat siksaan kami kacida peurihna. Lain hartana beak, lain gedongna beak, lain sawahna beak, tapi tina harta moal kanikmati saeutik-eutik acan disiksa ku beban hirup. Sawah itu copeteun, sawah ieu galieun, sawah itu pelakaneun, sawah itu meseun, tuluy muing di dinya keneh capek hirup sabegitu. Matak lamun boga sawah, boga harta, ka dieu miskin, tuh aya sawah 50 tumak, pek garap ku maneh. Lamun boga 300 tumak genep urangeun, dina genep penta kurang 2 karung, 50 tumak menang 5 karung, dikaurangkeun 2 karung keur manehna 3 karung, 2 dikali genep urang nu cicing meusih keneh menang 12 karung. Sedengkeun sabulan dahar ukur sakarung, 3 bulan ukur 3 karung, 12 karung cokot 3 salapan, berarti salapan anger lain urang. Bener teh? Matak jelema lubak libuk bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah. Hampura terlalu sarakah lamun teu barang bere ka batu. Tah syukuran teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Sanu mere nikmat? Allah. Sanu dibere? Nah, sekali deui. Saha nu mere nikmat? Allah. Saha nu dibere? Makhluk Allah. Ibu makhluk Allah. Tong sieun sangsara, boro-boro ibu nu badang segede kieu, sireum we sireum, eueuh berita sireum kalaparan. Cak-cak cicing, reungit hiber, ceuk logika mah eta cak-cak bakal begung sabab kadaharanana lingas reungit, sok ibu gelut jeung reungit. Reungit hiber cak-cak cicing, tapi naha cak-cak ngadon ngalalintuh. Padahal parabna adalah reungit.
Jadi manusia tong keung lamun bisa bersyukur ke Allah teu keung ku harta moal dibikeun sabab janji Allah jelema teh ibarat melakeun pare nu sasiki maka tina sisiki tuluy jadi maka rangeuyanana bisa jadi leuwih ti sakitu matak tong keung nalika urang daek barang bere kabah. Mana aya data urang ngaliatin nih? Data urang ngaliatin. Bu, pun lanjut ngayakeun santunan kurang tambahan ku ieu nya moal dibawa urang bagikeun ka yatim deui. Oh acan saya urang hitung heula duitna moal tah ibu teu percaya. Mangga anu kenging santunan supados tiasa wajah kapayun barangkali anu kenging santunan nu utami Jang Rio Yuda Pais Rindu Marsa Rania Sita sareng anu di dieu nu linggih di dieu mangga kapayun barangkali dalapan yatim piatu mangga majeng kapayun sini deh ke depan 11 12 anu di Cibogo saking mangga Jang Rio Yuda Pais Rindu Marsa Rania Sinta sareng kurang kali anu linggih dieu mangga kapayun 1.200.000 Bu sok enggal kapayun seueur jumlahna bade dihandap baik ya dihandap banyak mun kaluhur bisi runtuh Rio sareng salsa moga-moga ku acara ieu sararea si kabita nya sing kabita tuh aya keneh sok ulah aya nu kaliwat Teh Haji punten ngeunkeun amplopna Jang Alpian Jang Raka Alika Akila Neng Dea Lala Cika Jang Chandra Azka Nazwa sareng Raisa mangga sareng nu sapalihna mangga tiasa kadi majeng kapayun kedua jadi amplop itu kan santunan itu ya ditambahan itu ya Bapak Haji punten majeng kapayun gitu. abdi gada deka hanap kamu kelas berapa sekolah? Kelas 4 SD. Sing kaharep deh. Kamu kelas 4 SD. Anu tos teu aya saha? Si ayah, mamah aya keneh. Ka dieu teu ayeuna. Naha teu ka dieu? Si mama geus nikah acan. Terus nikah deui. Bae. Bae. Sakola teh kelas 4. Oh, nu ngabiayaan sakola saha? Si mama damelna naon? Teu damel tapi masih ngabiayaan. Ajaib. Bener teh. Keun bae tong keung jadi yatimnya. Sapanjang masih kana aya nu beunghar daek ngahibahkeun hartana. Wayahna doakeun anu tos teu aya. Kumaha doana teh? Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani lain apa ku gember hari mah ku calemeng. Kamu kelas berapa sekolah? Kelas 2 SMA. Hah? Oh sudah tidak sekolah. Oh ngawakilan. Kamu sekolah kelas 9 SMP berarti nu ngabiayaan saha? Hah? Bibi Pak anu tos daya saha?
mama ayah keneh ayah si mamahnya ahan ayah dedenya teh kasih mama ayahnya ah bentuk anak kakolot kunaon punurut ulah ngarungsikeun tong ngarudekeun sakola aya ongkos teh aya ongkos sakolanya sapanjang aya nu beunghar bari bager tenang yatim kudu kalem teh kelas berapa 4 SD nu geus teh aya saha hah mama jeung ayah dede ayeuna jeung saha jeung nini Aki aya teh ka dieu nini Aki daya salam baktos ka nini Akinya dede sing nyaah ka nini Akinya peperihan mama bapak tos teu aya dede sing nyaah kanu aya anu tos teu aya ge pika nyaah doa bete baji langsung mudah-mudahan agenda ieu sing janten motivasi ternyata di dieu aya urang kali yatim ibu mah berpikir puasa masih kena berpikir baju barudak ieu mah berpikir terbuka jeung keur saur ge wallahu alam lamun umat Islam nahan hartana lamun umat Islam teu wani barang berena padahal yatim teh kewajiban urang sadaya ulah pernah ngandalkeun batur tapi niatan da urang ge boga rezeki sanajan saeutik heungeun bae we leutik dikeun lagi leutik deui gede dikeun lagi gede deui Pak Haji jeung Bu Haji mah barang bere gede ge wajar da usahana gede ngan pikeun anu leutik mah ulah pernah teu barang bere deui minimal leutik ge kudu mere kamu sekolah tuh ya oh nyeri kunaon la ilaha illallah muncunun sehatnya nah kamu kelas seberapa sekolah kelas 6 cita-cita hayang jadi naon terbuka cita-cita bingungnya akan bae ulah bingung tuh anu jaranten TNI anu janten polisi baheulana pernah ngalaman hirup peuri urang sing peuri eta sing bisa jadi peurahnya peuri teh sing bisa jadi peurah tangke lamun geus beunghar geus boga harta kudu ingat ka yatim kudu ingat ka miskin da urang ge pernah ngalaman jadi miskin urang ge pernah ngalaman jadi yatim bener sing gedehan teh kamu kelas berapa kelas 9 nu ngabiayaan saha mama aya keneh bapak bener-bener enggak ada di bumi jeung saha wae bertiga begitu sing gedehan teh ya bae da agama mah nitip kamu kelas berapa 6 SD rek dilanjutkeun moal sekolah mudah-mudahan ku acara ieu para pejabatnya nararempok ya bu mudah-mudahan para pejabatnya nararempok daripada MBG dibere kanu beunghar kadon dipake para kucing jeung para boentok matak naon lamun MBG teh tepatkeun kana sasaran bener-bener jelema bararutung matak naon lamun kalau matak naon lamun jatah anu bantuan di desa teh naon Bu BLT teh matak naon lamun tepat kana sasaran heueuh da kades mati baheula ge tuluy ngajukeun si A sangsara si A miskin tapi angere datang deui teh keur nu beunghar deui jadi lain salah kades ibu kade ulah ngahujat kades nya kan heuh ieu mah cek pikiran nu bodoh cek pikiran urang MBG teh dibikeun ka nu beunghar mah kadon dipake para entok coba lamun MBG makan gizi gratis dibikeun kana tempat sasaran saha eta yatim miskin meureun lebih bersyukur bener teh Bu kamu kelas berapa? 4 SD doakeun Pak Haji Bu Hajinya usahana sing majeng sehat salirana panjang yuswa dirina oke atau sadayana ulah apa dekat itu ya ieu mah tong aku yatim geus kolot oh iya oke aku sabab barudak yatim atas kabere ieu marek dibikeun ku abdi teh
rek kanu jompo. Setuju? Kelah direretan nu jompo. Ulang aku jompo orangnya nih. Cing ngacung nu jompo. Mak, yo, dia mak. Mak dia tapi beda duit. Pilih bapak yang nu jompo di pengker. Wah anak dia. Oh yang dipoto. Oh, sok sini deh. Tuh tinggal karena kamera deh. Oke. Mana nu jompo mak? Mak. Oke, kita sekarang foto bareng. Mak. Bios jadinya ya mak. Ayo. Mak di mana mak? Di mana? Di Bogor. Di Bogor, jauh-jauh ke Subang. Sama hoak insieun. Di Cibogo, mak di mana? Balik Nyengsle. Balik. Oh, masih Subang. Mak ka dieu sareng saha? Bade naon mak ka dieu? Oh, hoyong nonton saha? Bisa mana di anak KDM. Pada sok babagi duit teh KDM. Mak di mana mak? Ah. Panyengke. Mak ari kades di dieu saha? Kades di dieu. Oh, dak mama lain. Orang luar mak teh. Oh, baik. Mak di mana? Cibogo, desa ieu. Oh sane. Sok, bisa anu kaliwat sok. Tenang we, kades aya keneh, beak duit ieu mah, urang kieu we ka kades. Mana? Oh, begitu tuh mah. Nah, ya. Dia sakieu. Punten ibu nya. Punten abdi ieu. Mana? Nya sok. Mak, moal. Oh, loba duit meureun. Egi kusuran. Moal mah. Oh, baik. Moal mah. Nah, hayang ustadna astagfirullahaladzim. Balon warna. Bener ya dia. Pak, saepkeun ayeuna kanggo jajan. Alhamdulillah bisa tambah. Pak, tuh kerjajan. Alhamdulillah. Ustaz, ya, izinin Ustaz ya. Ayo. Sok. Wah, kanggo jajan. Saya punten. Oh, aya tambahan mah. Alhamdulillah. Sok. Mak, nuhun nya. Double. Sami. Kanggo jajan ya mah. Mak, jajankeun. Bukan kena bakso we tuh. Nah. Mak, sok. Nuhun. Mak, tuh masih kena nyesa. Ulah aya nyesa, kunaon? Itu emas cuma Oh, sok atuh. Iya. Iya, sok. Sode ya semua. Sieun beresin diculik ku ustaz. Aduh, doakeun abdi sing jadi presiden. Lamun abdi jadi presiden, korupsi teh moal aya dibasmi ku urang mah sapoe ge. Mak, nuhun mak. Aduh. Nya sok. Alhamdulillah, tapi ieu nya sakeneh geura. Kasaha? Karana Sama MC. Oh. Ya, MC hayang saya bagikan jeung sponsor dah. Sok, foto bersama. Ya. Masuk. Masuk, Kak. Oh. Hah? Oh, boro ruas panjang aya di jongkok geus beak duitna. Sok, urang dipoto bareng. Bu, sim kuring atas namina gerhana sakitu ngapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung subur. Doakeun pun lanceuk. Mudah-mudahan acara seperti kieu teh sing jadi karutinan
sing jadi kewajiban malah madar ulah aya sakecerak si mata yatim anu ragrag kana pipi lantaran tejajan lantaran teu boga baju lantaran komo lamun nahan kalaparan ieu teh kewajiban urang sakabehna mudah-mudahan ulah sakadar pun lanceuk nu bisa ngayakeun acara kieu teh urang ge sing dipaparin kamampuhan amin ya rabbal alamin sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurana billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nu bade dipoto heula sekedap mung aya keneh hiji deui doa heula ibu urang ngadoa insyaallah. Urang ngadoa. Maka sambil dipoto mangga urang lajeng doanya. Urang ngadoa heula ibu mangga sasarengan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا وكريمنا ومولانا محمد اللهم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya. Siap. Sekali lagi. Iya karena beliau karena saya suratul mustaqim lagi untuk pemberian yang merokok amin. Para bapak miwah ibu sadayana, alhamdulillah acara malam Perantos Rengse kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Di pribados tendang hapunten lidah pun dihapunten kasadayana. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sasalamat kudu naon dah. Kemana ka Ustaz? Ya, ka Pak Ustaz. Ah hese. Salamat. Ayah darah Rusak.